Pantesan bae atuh. Asa beuki carang, beuki cengcang. Orang Sunda teh da merengaran ka budak teh kabeh ngaran asal ti orang asing, asal ti jana luar. Aya nu tina orang Inggris, orang Amerika ngaran teh. Aya nu tina Arab, aya nu ti Swiss, di Paris merengaran teh. Merengaran ka anak turunanna tunggus be ngaran Sunda. Lami teh corengcang orang Sunda teh. Tina ngaran ka nyahoan. Deh, merengaran teh nu hese. Merengaran teh tina Sunda be kudu aya Sundaan atuh, da urang orang Sunda. Dah. Komoye di daerah Kuningan mah ngaran teh aya nu laki atuh. Nana, Dodo, Dani, Doni, Didi. Deh, Emon, Eman. Nu babari be atuh. Awewena Siti, Wati, Aminah, Teti, Tati, Tuti, Imas, Reni, Sari, Leni, rante. Nu Sundana tuh merengaran teh. Ongkoh ngaku urang Sunda. Merengaran teh di luar bae. Yah. Pake tuh orang Sunda supaya corengcang ya orang Sunda. Atuh tina ngaran ge beuki eueuh bae meureun. Tina ngaran ke pangaruh kana basa. Bahasa Indonesia bae budak teh diajaran teh jeung bahasa Inggris. Bahasa asing bae. Ai bahasa Indungna bahasa Sundana mah eueuh nu bisa. Kumaha generasi teh tina basa geus eueuh mah ciri nu sajati eueuh. Bangsa acak-acakan, lamun budayana geus aut-autan. Ku basana aya mah teh. Kudu aya bahasa aslina. Sakaenge madang bae lah geura, bener. Madang.